main ML maupun kurang takuhan anu menang duit eta tapi urunan kalau kalau 25 mimiti bos ayo 20 gue cek di bikin baik keluar mal jalan naik palsu so 25 mana jalan nyampe nih garandeng ini menang orang menang gocap yuk naon anjir eta mah judi aya naon atuh eta aya lauk anu abdi bau naon atuh eta bau jalma sok judi urang ge boga tuh kalau mah ya cik itu mending kalau dulu aya awewe jangkung leutik tapi si kabogona suwi tinggali urang loba duit hayang tuntan bu cicing dengikeun ye si Eli main jeung Yudi main di imah si Rosa nah malahnya bek Yudi geus nyaho rugi jeung dosa urang ge boga dengikeun ye balanja lauk loba meulina bareng jeung Kira kena naon menang dosa nu penting bagja dirinya mantap mana marane kunaon sih dengikeun deui geura cilala ka imah didit balikna mawa calana lamun hayang menang duit kudu nu halal carana urang di boga kasawah ngajak si Gege kasawahna mau arit bae atuh di Gege nu penting menang duit Sapiro dosa sia dengikeun ya deunya si bapak ngagoro bujal ngagorona bari kitu mun marane menang aja lebok sia da tenur kenapa bapak ngagoro bujal boga duit selain boga duit ya coba ku menangis kunaon han menang ulung tarik sing kalau aing kamera duit lu ngadon guntrang di ieu mah ge loba teh yang duit itu duit maneh main ludo ayo tapi nu menang duit ayo adek ayo gas ada si Ehan di sana sabarkeun yuk kenal ya ta nuju milarian duit teh milarian duit kumaha iya teh jadi orang teh kertaruhan main ludo nu menang ke menang duit asa apa eta mah naon dengikeun ieu nya aya baso di kuahan meulina di imah Adi menang duit di taruhan eta ngaranna ngajudi si Eli mah loba hutang mun mayar kudu diciwit baleh kumaha urang nepet imah loba duit Teki balas Budi Doremi keur nyanyi nate bari ngetam marane teh tong main judi atuh bisi ke loba hutang kan si Udin sok nyanyi wae ngan nyanyina sok pabelit ulah sok ngawadul wae tingali urang loba duit anjir tengah waduk LTT aneh pisan ih kalau carana engkeus ya menang dorakana terpercaya yuk pengen cepet tuh kurang main tahu
menangnya ya mana 15. Menangnya lumayan oke iya menang kamari di sekolah jeung tadi Kang, nya teh jalan ka itu teh ka mana gini, Kang? paling ka dieu teh Minna domo arigato na teme. Tuhan, aku lemah, hina, belum noda. Hapuskanlah, terangilah jiwa di hitam jalanku. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Menjanjikan kemenangan.